sadar geus cager. Aku sembuh kawan. Dadan bau hasil melengen teh ah. Aduh, tabat alhamdulillah masih di acara festival Bintang Digoda apa intinya. Alhamdulillah jeung kumorosot wae itu di ah. Iya, alhamdulillah panginten. Tadi tos kapireng ku urang sadayana nya, tos kasaksani Ebi euing sadar teu Dun. Asa kasurupan atuh. Da capek karasa kieu. Alhamdulillah waktunya iya panginten hatur punten ka sadayana akang teteh anu nuju manco itu pinasang sewangan waktunya ieu panginten sekedar kumaha nya ngahibur sadayana panginten da Pak Erwin tadi oge dirasakeun teh puasa mun sakami dadan urut ngarampan naon eta. Aduh, ampun hai. Asli. Aya, masih dina festival Bintang Digoda. Anu alhamdulillah tadi panginten tos katinggal ku urang sadayana Cepirman Mulyana. Peserta nomor urut 2 tos nyanyikeun lagu Jang. Kitu nya. Oke, kanggo segmen anu terakhir ayeuna panginten aya peserta dengan nomor urut 2 Ceprendi Gustiana. Urang panggil Ceprendi moal dipapagu padungdung. Aya Ceprendi aturan ka dieu. Hanteu dan nah atuh. Aduh. Alhamdulillah. Ceprendi, mohon. Udah bisa menenangkan hati sayang. Aduh, eta mun nyebut sayang aja. Karasan ayeuna panginten Ceprendi Gustiana bade nyanyikeun lagu anu kadua nya. Laguna aya Hampura. Hampura. Di albumna panginten Bapak Haji Yayan Jatmika nya. Kumaha tos siap itu? Ya, siap teh siap kadang siap. Udah gitu. Da ieu mah festivalnya. Festival. Oh, tak gitu. Kade Ceprendi, ditileuh panginten di dieu nya. Sanes festival dangdut global apa gitu. Iya kriteria digoda. Kumaha kriteria digoda? Model Om Ius kadang-kadang sok kituan tapi tidak untuk. Tak gitu. Iya panginten insyaallah ke dina segmen salajengna pangintennya masih kena seueur peserta. Oke nu teu acan daftar sok mangga masih dibuka keneh pangintennya. Tiasa ngahubungi Aipok teuing nomor sabaraha. Kumaha siap? Siap. Cicing kana buku udah capek. Uing tuh ku si Dudun bio di kitu tong. Padungdungnya. Oh, tuh maneh teh kang esang kieu. Uing kasurupan. Oh, saya kasurupan ai juri can datang. Siap. Dikawitan ku bismillah panginten nya. Bismillah. Ceprendi Gustiana bade nyanyiikeun lagu anu kadua, laguna aya Hampura. Tikang Yayan Jatmika. Masih festival Bintang Digoda.
biasa. Cep Randy Gustiana. Laguna Ayah Hampura. Cok Om Yus mah luar biasa sekali. Improvisasinya. Wow. Ayo Pok, ayo ke dia. Iya, kumaha Om? Sok atuh uing capek. Sok atuh diuk we capek. Da ieu hancengan urang atuh dibawa. Yeh. Atuh ieu murag ieu. Ali agrem. Ali agrem. Alah, alhamdulillah. Agang teteh pamirsa SMTV nembe perantos kapidangkeun ti suantena Randy Gustiana. Dina lagu nu kadua dina Wanda Pop Sunda aya Hampura. Ya, nembe ngan uing mah kele mimiti teh nungguan teh. Ka mana? Eta ya. Kurang lamun nganggo eta raos. Nungguan eta urang tadi teh mana eta? Anu kaduaan. Ka mana? Bare dicobian ieu teh. Antong. Oke deui bagian juri eta mah. Ngan urang nungguan gitu tadi teh nungguan ka mana ya teh gitu. Ka mana ya? Ka mana? Ya, urang langsung wae mangga bade sahala bade busek des heula. Nya busek des. Sok atuh buku sok buku. Nawar inu buku teh deui. Itu emik aya disadiakeun emik. Ali mah hayong nu ieu. Sok atuh karep. Ieu mah ageung kami udah sekolah. Nya ageung suantena. Nya atuh sok. Kalau kemana suara aku kecil mongil ya. Randy. Iya. Pemulihan. Mohon untuk lirik aman. Mung panginten. Deg-degannya. Teu deg-degan asli. Biasa we nya. Tah. Ieu kan lagu sedih. Jadi mengutarakan aduh kurang teh merasa bersalah gitu kan ya. Lamun cek bahasa Indonesia nama merasa bersalah. Kamu Ente ya. Ujang mohon ditinggal nate jantan mimik mukana terlalu berlebihan sayang. Mohon. Gerak tubuhna jangan terlalu berlebihannya. Kumarikan ini arti lagunya bulan anu kata pas anu rap sih anu pertama. Ulah. Entong lah ieu mah lagu rek sedih teh sedih oge da lieur pokona mah. Memang waktu pertama mah aman, pas masuk intro pertama bulan anu katemong sapotong itu masih aman. Untuk mimik muka, gerak tubuh masih aman, tapi pas lebet karep anu ditinggal dia terlalu berlebihannya. Kumargi pan? Lebah mana nu berlebihana? Kamana? Oh eta. Oh iya. Kamana neangan anana. Keur ngiporan gitu. Mane nanu kungsi. Tah pas etana janten upami tadi lagu manis mah masuk ya. Masuk Pak Eko. Yeah. Kemarin kan tadi lagu manis mah ngerok gimana janten kedah agresif gitu kan. Lagu ieu mah panginten kedah diperlembut deui ti gerak tubuhna, mimik mukana. Mimiknya ya maka deh tong traveling awas. Tong dibahas. Tong dibahas. Bisi keceplosan. Mohon. Nah kitu panginten sareng anu tadi ka mana? Nge sarua ih abi ge nungguan eta. Coba mun aya mah raoseun. Sok ajaran aya ka udak moal. Ka mana? Nah urang kudu diingat. Tah sok. Tinu repe. Ka mana? Tirep awal tim mimiti we heula. Janten weh tereuwaseun. Ka ditaekeun dina kaduana tah kitu taekeun kana suhunan kana keteng. Mana mane. Tapi ieu teh nya bieu ngageureleung nama asa geureleung calung. Nya. Heeh. Emang sok nyalung. Resep gitu lagu-lagu calung gitu. Bener karakterna nakup nyeples. Mane anu Kungsi kukuring dinyanyari hampura. Ya. Kamana
Abi tengah harapkan aduh mon tak panginten sakitu wae nya mugi tiasa patepang deui di episode anu salajengna di grand final nya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon janten kedah menguasai arti lagu, menguasai ya kumargi upami di panggung mahnya bebas gitu kan. Kadang lagu sadege diberi gagiol oge teu naon. Bisa bari maca. Ya lagu sedih bari seserian bari ngageol dikoploin gak apa-apa. Bebas. Nya ieu mah benten deui sakitu we panginten nya. Panginten eta PR-na. Mohon PR-na nya. Siap lah dilaksanakan. Mohon. Iya, atur nuhun Ibu Kuwuk. Tenang. Budak mana iya kala. Hei, tenang. Hup, tenang. Nembe ti komentarna ti Cinur Gedor anu salajengna nu kadua aya Ibu Sekdes Nunui, mangga nyanggakeun. Kang Rendi Gustiana Pamulihan. Iya. Tadi kunaon ti awalna teu nganggo leungit. Selama eta mah ku istri pemain lagu asli nama. Henteu, janten kieu. Upami meureun ieu mah masukannya. Tidak ada istri, tidak ada pamaget salaresna mah. Cuma untuk klimaks lagu, untuk memewahkan lagu, apa arti lagu dan apa isi lagu sebenarnya. Janten, aduh jadi bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa lah. Jadi kumahanya ngamewahkan lagu iya tapi sedih kumaha sih gitu. Memang teu aya gitu. Jadi kesana teh menunggu orang teh gitu ya, ngantosan. Karena itu adalah bagian dari part lagunya, dari part masuk dari part lagunya. Dari part lagu. Leres gitu. Terus Kang Rendi terlalu over kepedeannya. Apunten rada dikoreksinya. Kumargi kieu. Saumpami over kepedean dina sadaya lirik ge. Jika saha Om? Jika Om Ius, jika Ipok. Jika Ipoknya. Over kepedean. Terus Iya, atuh ka urang teh sora-sora goreng ge boga-boga pede, atuh kumaha we carana? Aya eta mah beda deui. Kudu boga ciri khas, pan ciri khas urang mah piomongeun wae. Oh, piomongeun wae anu pundung. Di teangan teu aya nya. Heup lanjut ah. Over kepedean kanggo Kang Rendi rada dikirangan deui. Terus gerak tubuh memang terlalu berlebihan. Dino urang teh ka mana teh ngadon molotot gitu, da lain molotot gitu. Kumaha sih ngalenyepan gitu Aipok. Kang Rendi ka mana neanganana. Janten yo ai ka mana ieu neangan duit teu aya. Lain kitu atuh da. Lain popolototan kamari kuat ka pupurlukan ka mana ieu duit teu gocap. Sanes. Terus improvna memang aya di part anu kirang raos. Terlalu berlebihan. Klimaksna tina lirik teu aya gitu. Terus tinu ieu abi mah tadi ngadangu tinu lirik bait anu mana sih? Mugi singkiatna dengan lara lamun segenya jadi teu aya ngalenyepanna. Jadi lamun sedih teh mah mugi singkiatna dengan segenya karma kungsi milampa dosa coba di laguan gerak ya jadi naon sih abi nadana rada turun ah Ya bagaimana Pak Berto?
Wayah nawe rada lila da. Nah, ya, Waktu panjang ya, ini. ayak keneh. Sanaos abis sanes ahli Sunda da Ipok. Iya. Sanes ieuna sanes ahlina. Urang Sanes- cobian we. sanes ahli surga urang. Sanes ahli kayak orang cobiannya pamirsa. Kata mah cengkok dangdut. Anu ketemu sapoto. Jadi aya ngalanyepanna bentang sing karatit marembong. Perepetan tita tadi jika nyengot petasan we. Cek. Tuh Deta ngajak pepasnya gerak. Iya teh keur ngalenyepan. Aya dat. Bunda Berta, kumaha Bunda Berta? Tong sagala ditincang. Engke tos waktosna oge kabagean. Mangga. Terus jadi kumahanya? Bagi peot teh si Arif. Kadah apal iya arti lagu teh naon gitu ngalenyepanna kumaha sangkan benang sedihna teh sanes kitu buku Makna dari makna. sebuah perkataan Tah, dan kalimat. gitu. Jadi lain ki mugi lain di polototan singkiatna dengan lain gitu. Jadi memang Tino Abi tadi ngadangu pas anu pertama mah memang lirik semua aman cuma mugi singkiatna dengan lara ngagereuleng teuing lamun segenya ieu karma kuring kongsi milampah dosa Lamun sakenya ieu kardun. cek urang mah lamun di panggung gitu lamun segenya ieu kardun sering milampah dosa. Duh, pusing ngadepo wae. Anu diomongkeun namanya OHP we jongjonnya. Keur ngisian eta teh keur ngisian. Cicing ulah diganggu keur ngitung. Moal denge jongjon we kitu. Teu denge. Ya. PR nama eta. Iya. Tah, teras aya hiji deui. Cicing lobakeun eta. Kami mah loba pokona mah. Bangga sok. Maneh nu kongsi didinya kurang ngalenyepan teh. Maneh nu kongsi kukuring dinya nyeri hampura. Jadi memang teu aya gitu. Jadi kumahanya teh Ciner mun di lamun namina festival mah meureun ngalenyepan teh kudu da hartina eta ya. gitu. Eta unggul ti abi mah. Penghayatan. Mohon penghayatan atas cekap. Oke, hatur siap. nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Ibu Sekdes Unoy bilih bade kintun salam heula. Yang Randy mangga kanggo saha. Salam namanya Kang anu di bumi terutama namanya. Salam kanggo pun bapak pun mama. Salam kanggo tetangi Bang Intan. Iya. Terus Kalau rencangan oge, rencangan sekolah. Mohon. Sanaos teh sekolah ayeuna. Tengah sade tas wae. Atos Bang Intan cekap. Mohon, Ya. hatur nuhun. Hatur nuhun. Jangan Randy hatur nuhun pisannya Hatur nuhun, partisipasina. hatur nuhun. Mangga dilajeng istirahat heula. Iya, alhamdulillah. Om Yus. Kemon. Itu kanggo ngahaleuangna nu itu mic nanya tuh itu tuh. Anu itu? Bae rek eta wae. Iya, Bel. Om rek nyanyi. Moal. Sok itu wae. Teu bisa nyanyi Alhamdulillah omnya panggung nuju mejehna leubeut.
nuju kerep mangga Alhamdulillah wae. kami po. Oke panginten tadi kata wis ku urang Ya. 2 peserta oge luar Mohon. biasa sekali Mohon. pangintennya sadayana oge sarae. Mohon. Panginten aya penilaian di depan juri pangintennya. Datang Da tos ieu kieu anu Om. ditilai ku kriteria digoda ieu mah Ku gitu. urang-urang digoda. Janten penilaian sanes pas waktu ayeuna Mohon. live. Tapi engke video hasil rekaman oge ditilai deui. Aya Alhamdulillah, ngariung, tak aya gitu. sidang pleno para Oh, urang alhamdulillah. digoda kru digoda sadayana. Engke anu lolos ka grand final insyaallah pamugi aya kabiruyungan pangitunnya. Amin. Ya Rabbal Aya alamin. milikna urang sadayana urang di livekeun di ya di pokoknya mah di luar Yes, studio lah eh. gitunya orang di lapangan terbuka supados SMTP katawis. teh, ya, Oh, dina engke dina milang kala SMTP anu kasalapan. Om, da ieu teh jalaran waktu parantos teh nyekapan. Oh, nya mun teu karaos ka Karaos geboknya. pisan urang teh ya intina mah diantos ka akang teteh sadayana anu masih keneh ngagaduhan hobi dina widang tarik suara atanapi ngahaleuang, mangga daftar wae ka SMTP nya diantos ieu pendaftaranna. Nomor teleponnya sabaraha atuh Ka kan nomor pilih. telepon SIM kuring 08 hiji Iya, tilu catat. hiji 2 opat tilu 0 hiji 8 Siap. atanapi cek di IG di Goda SMTP Wow. dina Instagram Komplit didinya, sekali nya. ya. Nah Om Yus urang buka wae panginten salah sawiosna ku tembang anu ayeuna bari digalin Aya bulan bintang. Bulan Bintang ti suantena Om Ius nu kagungana teh Kang Haji Bung Haji Pak Haji Roma Roma Irama, Irama ya. Aduh bulan yang sedikit beda sarua aya bulanan lah nya asal ulah datang bulan we gitu. Akang teteh pemirsa SMDP mung sakieu tiasa pihatur dina festival Bintang di Goda episode anu kadua. Dilajeng malam Selasa payun pokona mah nu rumaos jantan peserta diantos engke dina YouTube-na aya proses pengocokan tembang oge proses pengocokan jadwal tampil. Kugituna urang buka wae kubillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbigis buat semuanya rekan-rekan seniman seniwati Kabupaten Sumedang ya. Pada Suherman barangkali lagi nonton. Aha.
Masih terpikis buat anak-anak PDIP, pemirsa SMUD, keluarga besar Cirangen, hadirin Pak Asep Bosbayu, Mama Dewi, Wawa Iwan. Naluriku berkata, bintang masih ada dan berseji hidup dalam penantian. Ku yakin bulan juga gelisah merana dan bersedih hidup